baheula kaayaan di hiji tempat di hiji leuweung handapkeun pisan gunung. Eta tempat katempo geueuman pikakeungeun. Sakulingna tatangkalan rajeg estu matak hieum. Sora-sora satu leuweung kadenge hawar-hawar. Sora maung pating gelaur, sora bagong pating salegrok, sora monyet, sora anjing leuweung jeung sajabana nambahan kaayaan di eta leuweung beuki pikasieun. Tapi dina kaayaan anu sakitu pikakeungeunna aya oge manusia anu daek cicing di dinya. Katempo di tengah-tengah eta leuweung aya hiji saung leutik tapi resik. Sakulilingna bersih, lening, teu katempo aya runtah setik-etik acan. Tukangeun eta saung aya balong anu dipelakan ku mangrupa-rupa lauk gurame nilem jeung sajabana. Adi pakarangan hareupna dipelakan ku tutuwuhan anu ngahasilkeun sabangsaning sayuran, malah parehuma oge aya. Si horeng anu boga eta saung teh Aki Rahong nyaeta juru kuncen karajaan Siluman Munding teh. Dina kaayaan isuk-isuk itu si Aki Rahong geus diuk ngademprak sila bari nyanghareupan kul besampe jeung cai kopi. Ari leungeunna katempo nyepong kolobot bari sakali-kali disedot hasibna diserbungkeun katempo eta si Aki kuncen teh meuni ku nikmat pisan. Teu lila kurnyung saurang nini-nini norojol ti dapur bari mawa baki sangu jeung deungeunna. Sor sangu jeung deungeunna teh ditundaan di hareupeun si Aki. Kami mah keur peuting teh ngimpi aneh Aki. Kila-kila naon nya? Cek si nini bari nundaan sangu jeung deungeunna. Ngimpi naon atuh? Ari ngomong teh sok teu puguh judulna nya neh mah. Tembal si Aki Rahong bari tuluy regot bae nginum deui cai kopi. Jih atuh dengekeun heula Aki. Kami teh cacan anggeus ngomong teh sok dipotong bae omongan teh. Cek si nini deui bari rada muncereng. Nya atuh sok dongengkeun ku nyaneh. Ngimpi naon atuh nyanehna? Ari ngimpi mah kieu Aki. Pangrasa kami teh ya di puncak gunung ujug-ujug poek. Kaayaan ingeung malah tatangkalan anu ngajegir oge sakitu gedena bisa karabut terus muih di Jemantara. Tapi teu lila kituna teh kaayaan anu tadina poek mongkleng teh ujug-ujug caang deui ngebrak. Tuluy katampo ku kami Karaton Prabu Ganda Wisesa anu aya di puncak gunung teh ajur burak-rakan. Para Siluman Munding gawe pating jaloprak eueun hudang saurang-urang acan. Kira-kirana bakal aya kajedan naonnya Ki? Ngimpi goreng teh halus eta teh. Cek si nini ngadaongkeun ngimpina keur tadi peuting. Ari Aki Rahong katempo siga unggut-unggutan. Siga nu heueuh ngadengekeun omongan pamajikanna. Tapi sakamek oge si Aki teu nimbalan naon. Ari si horeng teh sabot si nini ngadongengkeun ngimpina, si Aki Rahong mah kalah nundutan. Meureun maena asa dipepende ngadengekeun dongeng si nini teh. Akhirna mah maena teh sare bari diuk. Tapi nempo si Aki kalah unggut-unggutan bari matana peureum kitu teh, ku si nini mah malah disangkana teh keur nimpleng. Meureun si Aki teh keur narawang naon hartina ngimpi si nini tadi. Kitu cek pajangka si nini harita. Mana ku si nini diantepkeun bae teu ditanya deui. Tapi barang geus aya satengah jamna si Aki can nembalan keneh, si nini mimiti curiga. Atuh pok manehna ngomong deui, "Kila-kilana naon mimpian kami teh Aki? Geuning asa lila-lila teuing atuh maneh mangimpleng teh." Cek si nini bari mencong ka si Aki anu katempo tungkul keneh bari matana angger peureum. Adi leungeunna masih keneh nyekel kolobot. Katempo sekarna beuki panjang. Teu lila si Aki teh ngalenggut deui, kolobotna ragrag kana samping. Atuh gurubug si Aki Rahong teh mending ngagurubug reuwas. Ping-pingna karasa panas lantaran kasundut ku api kolobot. Waduh, ieu panas. Cek si Aki bari ngeprak-ngeprak api dina samping sarungna. Nempo si Aki ngagurubug itu si nini reuwas, beungeutna pias. Pok ngomong deui ka si Aki, "Kila-kila naon ngimpi kami teh Aki? Eta geuning kalah ngagurubug kitu bari nyebut panas-panas. Buah kila-kila goreng yang ngimpi kami teh." Cek si nini bari panonna mencerong seukeut ka si Aki. Ngadenge si nini ngomong kitu, si Aki Rahong kalah molotot ambak. Gandeng bari nage nyaneh teh nini. Lain tulungan nya ping-ping aing kasendut ku rokok teh. Ieu mah kalah ngacaplak bae. Cek si Aki Rahong bari molotot. "Har, geuning kalah nyalahkeun ka kami. Sanu nyaho atuh maneh kasendut rokok. Bari nage naha bisa kasendut kitu?" Cek si nini malik ambak. "Heueuh, kadieu lain kami teh nundutan. Lain pangmenerkeun heula nyeri kolobot ekrek-ekrek teh. Dasar neneh pamajikan teh. Teu nyaho dicedok sia." Cek Aki Rahong deui. Atuh barang ngadenge salakina kalah nundutan lain ngimpleng teh, si nini anu ti tadi geus mimiti ambak jadina kalah beuki ambak. Dasar nu tunjuk siapa ka salaki teh.
Disangka ku kami mah heueuh ngajadag teh keur ngimplang impian kami. Nyaho nunutan mah tadi dibanjur ku kami ku cai kopi. Cek si Nini bari nangtung tuluy ngajengkat indit. Tapi karek teh sababaraha rengkah si Nini leumpang ujug-ujug kebrug kadenge aya nu ngagedeblug tarik pisan disuhun dapur. Tuluy kurumrang disusul ku sada seeng anu ngagulumrang sadana mah katinggang. Atuh si Nini teh meuni leuwas pisan. Manehna refleks luncat deui ka tukang bari ngagorowok. "Aleuh, itu naon aki di dapur, itu naon tulung." Cek si Nini bari luncat. Barang crek suku si Nini kalah nincak sepancau anu aya dina piring. Atuh lieu si Nini ti soledat deui kubrag ninggang awak si Aki anu kakarek rek cengkat nangtung. Tungtung mah duanana labuh patumbang tindih. Awak si Aki katindihan ku awak si Nini. Atuh si Aki rahong teh meniburateun bari jeung enggap. "Ari nyarenahan sia kalah ninggang awak aing sia Nini halik sia ka ditu. Ieu awak aing pengek." Cek si Aki rahong bari nyingkang-nyingkangkeun awak si Nini. Tapi si Nini boro-boro hudang. Nu aya maena malah malik bari beuki nangkep ka si Aki. Atuh si Aki teh beuki ngap-ngapan. Ari leungeunna katempo roroesan. "Ieu nahan sia kalah nangkep ka awak aing sagala kos bolon bae halik sia Nini. Halik sia aing eungat." Cek si Aki bari ayeuna mah ngadorongkeun awak si Nini rada tarik. Atuh gubrag awak si Nini teh ngagubrag ka pinggir nang karak bengkang. "Anu sia teh ingin ka kami teh Aki. Ya awak aing kalah dibantingkeun kieu sia." Cek si Nini. Ari si Aki rahong teu nembalan deui. Tuluy maehna hudang leumpang rek milik ka dapur. Tapi kakarek sabaraha lengkah kadenge di dapur sadaya nu humarurung. "Aduh, tulung. Tulung." Cek sora anu dapur sada tulung-tulungan. Atuh si Aki rahong ge ngarenjag leuwas ngadenge aya nu tulung-tulungan kitu mah. Lantaran di eta tempat teh eueuh jalma deui salian ti manehna duaan. Maklum atuh kaayaan di tengah leuweung kitu jauh ka ditu jauh ka dieu moal aya jalma nu wani ngulampang ka eta tempat. Jadi cek pikir si Aki rahong anu kadenge humarurung di dapur teh pasti ge lain manusia. Pasti sabangsaning makhluk halus. Nya lamun teu jurig nya pasti siluman atawa gandarwo. Kitu cek panyangka Aki rahong. Di sejen pihak si Nini anu ngadenge oge sora anu hamarurung tadi katempo beuki ngayak-yak bakat tinggu sieun. Ari di dapurna katempo aya saurang jalma anu keur ngagoler naluhureun hawu nindihan seeng anu geus bejad. Awak jeung beungeutna lamehong hideung. Maklum ninggang hawu teh atuh. Lamun di tempo sapaliwatan mah geus bae pasti nyangka eta jalma teh jurig. Lantaran geus teu puguh rupa bakating ku hideung-hideungna jeung lamehong. Kadenge eta jalma teh ngagarentes dina hatena. "Haruh, awak ieu sepak siksa kieu. Nah di mana atuh aing teh nya? Geus anjog ka alam siluman munding tatacan ieu teh." Cek eta jalma bari terus nguniang hudang ngalaunan. Si horeng eta jalma teh palebe. Anu rek niat indit ka alam siluman munding teh tapi teu nurut kana papatah Aki Sahudi. Atuh jadi tungtung nama kalah nyasab ka imah Aki rahong juru kuncen siluman munding teh. Palebe terus nangtung luak liuk nitenan kaayaan didinya. Manehna kakarek sadar aya di jero hiji dapur imah anu butut. Palebe heran. "Lah, geuning aing aya di dapur imah butut. Sigana mah aing teh asup ka alaman siluman munding beureun. Tapi asupna ka imah rahayatna anu miskin. Sigana mah teu boga kartu miskin ieu rakyat siluman munding teh. Imahna kalah butut kieu." Gerentes Palebe. Di sejen pihak Aki rahong jeung si Nini anu aya di jero imah geus katempo harudang deui. Katempo duanana oge siga anu ngarasasieun. Keteup si Nini ngadeukeutan Aki rahong kep memuntang kana leungeunna terus si Nini ngaharewos. "Aki, sika atuh wilih ka dapur. Tempo aya saha? Dedemi ta manusa. Ieu kami mah sieun." Cek si Nini haharewosan. "Sigana mah dedemit Nini. Da heueuh namun aya manusa rag-rag ti luhur. Terus pan di dieu mah manusia sejen ewati urang." Tembal si Aki sarua maehna ge haharewosan. Si Aki oge sarua ngasasieuna katempo turna menyorojod hese rek diusikeun. Keur kitu kadenge sora jalma di dapur uluk salam. "Sampurasun.
Ajal matu di imah teh, cek eta sora anu si horeng palebe teh. Atuh si Aki jeung si Nini mendingan renjak direwas barang ngadenge sora anu uruk salam kitu teh. Duanana beuki sepa, turna beuki nyorocod. Aki, itu aya nu uruk salam. Sigana mah bener dedemit. Teh malah Aki bisi bendo juragan dedemitna. Cek si Nini ngaharewas deui ka si Aki. Tapi Aki Rahong boro-boro nembalan, nu hayang maehna kalah calawak, rek ngomong teu kaluar sora. Turna beuki nyorocod, malah wer si Aki teh kalah ngadan ngember. Ngeclak pisan kana sukun si Nini, kaambeu bau kangser pohara kacida. Atuh si Nini teh kalah nangkep irung teu kuat ku bau-bauna. Haru Aki, ieu bau teu kuat, pasti juragan demit benduk tuh, sampeurkeun gawat ka ditu Aki. Bisi beuki benduk, kami geus moal kuat nahan bauna. Cek si Nini, panyangkana mah kaambeu bau teh kulantaran dedemitna ambek. Cenah jadi ngaluarkeun ilmu bau. Anu padahal bau teh kulantaran Aki Rahong ngember teh lantaran ku sieun-sieunna. Ari di dapur palebe ambekeun lantaran uruk salamna eueuh nu nembalan. Jeung teuing kumaha ayeuna palebe teh bet jadi wanian eueuh kasieun. Padahal biasana mah palebe teh sok pangboranganna di antarana sejen mah. Bonge suganya nu boga imah teh. Aing uruk salam eueuh nu nembalan. Cek palebe ngomongna tarik. Bari tuluy leumpang naek rek asup ka tengah imah. Kadenge blag-bliglug sora suku palebe anu leumpang dina panetean. Atuh si Nini jeung si Aki Rahong beuki rarempodan bae soak. Tuh cek kami ge Aki. Lain gua sampeur kadenge tuh juragan dedemit tak bendu. Cek si Nini. Tapi si Aki tetep teu nembalan lantaran maehna mah leuwih ngarasa soak tibatan si Nini. Tuurna beuki karasa leuleus, ari gadona karasa noroktok, panonna ngan saukur buncelik, ari sungut calangap. Keur kitu lol palebe nolol ti lawang dapur. Katompo beungeut jeung awakna meuni hideung lamehong. Atuh si Nini beuki calawak bae lantaran awak jeung rupa palebe anu lamehong kitu teh geus nyepres bae siga jurig. Atuh saking kusin-sieuna bruk bae si Aki jeung si Nini teh langsung nyuuh bari ampun-ampunan. Ampun juragan demit ampun. Aki mah tos sepuh, ulah diroga hala. Tah mun mane ngaroga hala mah si Nini bae. Awakna geus peot, geus wayah paeh. Aki mah masih geus kolot ge cangker keneh. Bisa keneh gawe Aki mah. Cek Aki Rahong ampun-ampunan bari malah nyosobakeun si Nini pamajikanna. Ngadenge maehna kala disosobakeun kitu, atuh si Nini beuki luas jeung ambek pisan ka Aki Rahong. Celetit nyiwit kana leungeun si Aki tarik pisan bari jeung nyarekan. Dasar bangka waras ya mane Aki. Kami kana diserbakeun ka jurig, nyaneh bae atuh rek modar mah, teu kudu nimbakeun aing. Cek si Nini bari nyiwit tarik pisan kana leungeun si Aki. Atuh si Aki Rahong teh meunang gurubuk lantaran leungeunna karasa nyeri pisan diciwit ku si Nini. Leungeun anu diciwitna langsung dikepeskeun bari ngagoak. Aduh si Nini, ieu nah adeun aing kala diciwit, ieu nyeri sia. Aduh. Cek si Aki Rahong bari ngepeskeun leungeunna. Palebe anu nempo kaayaan si Aki jeung si Nini kitu jadi ngarasa kagugu oge. Tapi penasaran, naha an dihareupeun maehna teh manusa atawa rahayat siluman munding, cek pikirna. Be, eta Nini jeung Aki-Aki kalakuan bet siga bolon kitu, aing dianggap jurig. Gerantas palebe bari mencrong ka si Nini jeung si Aki. Tapi aing jadi heran, nah manusa tah rahayat siluman munding anu aya dihareupeun aing teh. Tapi lamun siluman malnya soak nampo aing teh. Gerantas palebe deui. Tuluy palebe ka tempo leumpang ngadeukeutan si Aki jeung si Nini. Atuh si Aki jeung si Nini beuki ngayak-yak bae, teu puguh rarasaan. Pok palebe kade ngomong deui. Malah mah enak ngomongna beuki ngahajakeun siga nyingsieunan. Aki, Nini, lamun maraeng duaan halayang salamet, jawab pertanyaan kuring. Lamun teu dijawab dicekek sia ku kuring. Cek palebe ngadenge kitu si Aki jeung si Nini beuki soak. Pok si Aki nembalan. Semohon juragan dedemit sim abdi mah hoyong salamet. Duka ari si Nini mah mangga bade naraskeun naon ku abdi bade diwaler. Cek si Aki. Ari si Nini ngadenge si Aki ngomong hayang salamet sorangan bete bener-bener ambek masih keur sieun oge. Haok maena nyentak ka si Aki. Dasar Aki nu tunjung sia. Ngomong teh padu hayang salamet sorangan bae. Bejakeun atuh kami ge sarua hayang salamet. Cek si Nini bari ngaliuk molotot ka Aki Rahong. Nampok kitu palebe meuni ngabarakatak seserian. Pok maehna ngomong deui.
Dasar aki-aki jeung diri peot sia, montong para sia hareupeun aing sia, bisi ku aing dilegleg sia duanana. Ayeuna degeun pertanyaan aing, ari maraneh duaan manusa tah siluman munding. Cek Palbe nanya bari satengah ngeureyan ka si Aki jeung si Nini. Atuh si Aki jeung si Nini guat-guat narembalan. Sesemohon Aki mah manusa, ari jenengan mah Aki dahaong Aki teh. Tembal si Aki. Sami Nini age manusa, juragan dedemit tapi ari jenengan mah hilap deui Nini teh malum rasepuh. Cek si Nini. Palbe seuri deui ngadenge jawaban si Aki jeung si Nini teh. Je si horeng manusa je si Aki jeung si Nini teh. Mun kieu mah berarti aing teh aya keneh di alam manusa, can asup kalam siluman munding. Geuntes Palbe bari panona terus rurat reret nempuan kaayaan di jero imah si Aki. Breh katempo aya sangu, kopi jeung dahareun sejenna. Nempo kitu beuteung Palbe anu can kararaban ti peuting mula langsung karasa ngarebek menta eusi. Lah kadalah kabeneran beuting aing keur lapar ieu. Loba hakaneun di imah ieu. Aing bisa seubeul lamun kieu mah. Geuntes Palbe tuluy Palbe ngomong deui ka Aki Rahong jeung si Nini, sorana rada dirobah saeutik ngahajakeun jeung si Eunan. Aki, Nini, nah arani kaduaan harayang diharakan ku aing atah tante. Cek Palbe ngajakeun jeung si Eunan, Aki Rahong jeung si Nini. Atuh si Aki jeung si Nini teh mending ayak-yak ngadenge oman makhluk hideung anu sabenerna mah Palbe anu lamehong ku saeng teh. Ampun juragan dedemit, ulah Aki ulah dihakan, ulah. Aki betah kena hirup, duka di sini mah, ting betahin kena ting henteu. Taroskeun bae ku juragan dedemit langsung. Tembal Aki Rahong bari teh sidikna, teu nyuh-nyuh bah ka ting ku soak. Nini ge ulah dihakan juragan dedemit, Nini ge masih kena hoyong hirup. Ampun juragan dedemit, ampun. Si Nini katempo mani nyuh ampun-ampunan. Tah, lamun aran di kampung dihakan hirup-hirup ku kula, kuat sadiakeun hakaran jeung kaula jang gantina. Aranika keur mencit hayam, geudang ngalagurami, geuat asakan kadepoho sanguna kapulen, geuat laksanakeun ayeuna keneh lantaran kula kaburu lapar. Cek Palbe deui bari hatena mah nahan seuri. Semohon juragan dedemit cumangga kahoyong juragan dedemit bade dilaksanakeun ayeuna keneh. Tembal Aki Rahong bari tetep nyuuh. Tuluy maena cangkat talaunan balik nempo ka si Nini. Nini geuat sia nyangu kapulen. Kami rek mencit hayam jeung ngalagurami, geuat cenah sadiakeun yang juragan dedemit. Cek si Aki. Nya teu Aki geuat mana ge mencit kali itu ayamna. Tembal si Nini bari cengkat hudang, tuluy si Nini leumpang meniti popoyong kodan ka dapur rek nyangu. Ari si Aki nguliwat ka tukang rek mencit hayam jeung ngalagurame. Barang si Nini liwat ka hareupeun Palbe, slebar ku Palbe ka ambeu hangseur. Atuh Palbe teu kuateun ku bau-bauna, langsung bae nutup irungna bari gugulunuk. Alah dasar Nini geus bau tangis sia kalah ngadon ngember sugan maneh Nini. Cek Palbe, ari si Ninina tonggo bae teu nembalan. Lantaran rek nembalan teh sieun bising salah cek pikirna. Sanggeus si Nini jeung Aki Rahong areueuh, Palbe tuluy diuk di hareupeun dahareun nu ngebrak kurut si Aki jeung si Nini nyararap tadi. Kot kana kudu sampe lap langsung di dahar. Camoil katempo di emat manica camoilan. Cak urang tunda heula. Orang malik diheula nyaritakeun kaayaan di alam nagara siluman munding. Basa harita keun kajadian ngadadak inggeung Sugara geus hasil mawa kabur bilebe di tempat waktu harita di Borogo teh. Katempo Sugara lulumpatan muru ka panto gerbang batas alam siluman jeung alam manusia. Barang ajog ka deukeut gerbang, breh katempo aya 2 gulang-gulang anu keur nangtung ngabedega. Atuh si Sugara teh buru-buru ngarandeg eureun. Cag bilebe anu keur dipapanggulna diecageun heula dina lemah. Haru itu aya 2 gulang-gulang ya. Kumaha carana aing supaya gulang-gulang eta indit, aing bebas liwat kalawang keluar alam manusia. Cek Sugara bari ngecageun awak bilebe. Katempo bilebe mah masih keneh ngaremprah ka piuhan.
Ari si Sugarana katampo ngahulang mikir neangan cara supaya bisa keluar ti gerbang kerajaan Siluman. Dina kayan itu teu kanyahoan ku Sugara sabot maena ngahulang teh Sugiri anu ti tadi ngudag-ngudag geus anjau ka eta tempat. Tuluy reg maena ge eureun rada jauh ti Sugara. Kasusul oge ku aing tah si Kakana harus tunjung teh. Sigana maena keur mikir supaya bisa kabur lah. Tapi otak aing leuwih encer. Keun sia ku aing diadukeun jeung gulang-gulang anu ngajaga. Gerentas Sugiri. Tulila Sugiri kade ngagorowo. He gulang-gulang boloho. Si aduan montong ngacedok bae. Eta jeuleuh si Sugara lancik dewek keur mawa kabur tawanan. Geula tarebak bawa ka hareupeun raja. Cek Sugiri. Waktu ngadenge kitu Sugara meuni leuwas. Tapi samemeh manehna ngalakukeun naon? Dua gulang-gulang anu ngajaga gerbang geus kaburu mate nyalampeurkeun bari terus hoak ka hareupeun Sugara. Dasar pengkhianat sia, wani-wani sia rek khianat ka raja, cangkalak sia ku aing. Cek salah saurang gulang-gulang bari tulis sebrut bae maehna narajang ka Sugara. Kitu deui nu saurangna, maehna oge teu loba omong, langsung ilu narajang. Atuh Sugara teh geus teu bisa menyat deui, kapaksa ngalawan, tungtungna mager bae tararung, Sugara dihurup kuduaan. Nempok kejadian kitu Sugiri mending ngagak-gak seserian. Dasar boloho boga lancek teh aing mah. Wawanianan rek ngarebut si geulis tina leungeun aing. Tah hop sia lawan tah gulang-gulang. Ayeuna kasempatan aing bawa kabur si geulis. Cek Sugiri. Tuluy maena leumpang ngadeukeutan Bilebe anu masih keneh ngalemprah ka piuhan. Sanggeus deukeut, gap awak Bilebe diangkat, beureng bae dibawa kabur. Tapi karek ge sabaraha lengkah ujug-ujug reup kaayaan di didinya jadi poek. Disusul ku sora anu pating cilegur pating bledug. Katambah deui ku kaayaan anu ngadedak ingeung. Saking tarik-tarikna ingeung, awak Sugiri anu keur mamanggul Bilebe kapabengkeun jauh teuing ka mana. Tulung. Kadenge Sugiri ngagorowok minta tulung. Awakna karasa ngalayang ka Jomantara. Kitu deui Sugara anu keur tarung ngalawan dua gulang-gulang kabehana mabeng jauh teuing ka mana. Ngan waktos sae ieu dongeng karangan Pibados Kang Abun Burhanuddin. Hapunten kakirangana mugi katampi kalayan kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.